Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Insyaallah orang teraskeun diajar ngaos kitab tajwid Hidayatul Mustafid. Ayeuna dugi ka pembahasan mad far'i. Mad far'i kamari pembahasanna mad tabi'i, mad asli, mad tabi'i teh. Mad far'i mad anu geus kacampuran. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala anhu wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Pertanyaan, ma huwal maddul far'iyyu? Naon ari ieu mad far'i? Wa ila kam kismin yanqasimu? Sareng nepi sabaraha bagian narima kabagi ieu mad far'i? Itu pertanyaanana. Jawabanana, huwa ari ieu mad far'i eta al maddul zaidu, mad anu nambahan alal maddi kana panjangna. Alal maddi kana panjangna al asli, mad anu asli. Jadi mad far'i teh bisa babin kalawan sabab. Jadi mad far'i teh mad anu nambahan panjang tina mad aslina. Nu aslina dua harkat, maka ditambahan panjangna dina mad far'i. Min hamjin, tina tambahan hamzah atawa ku sabab hamzah, aw sukunin atawa ku sabab sukun. Wa huwa sareng ari ieu mad far'i eta yanqasimu narima kabagi ieu mad far'i ila salasa asara nepi kana 13. Narima kabagi ieu mad far'i nepi kana 13 apa ne kisman bagian. Jadi mad far'i teh aya 13 bagian dina kitab Hidayatul Mustafid. Al awalu ari nu kahiji eta al maddul wajibul muttasilu, mad wajib muttasil. Muttasil teh tegasna nempel atau napi rapet, mad wajib muttasil. Contohna jaa sareng sajabana kin dipayun diterangkeun. Asani ari nu kadua eta al maddul jaizul munfasilu, mad jaiz munfasil. Nu kahiji mad wajib muttasil. Nah ieu bedana mad wajib muttasil. Ari anu kadua mad jaizil, mad anu meunang. Itu wajib ieu nu wenang. Tegasna wajib dina panjangna kudu sakean, aya wenang mah meunang. Tilu wajib bisa 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat. Itu eta nu disebut munfasil, tegasna anu papisah, diterangkeun dipayun. Contohna inna a'toina, eta mad jaiz munfasil. Asal isu ari nu katilu eta al maddul aridu lisukuni, mad arid lisukun, mad sukun anyar gitu. Mad arid lisukun nu katilu contohna yasmauna dibaca yasmaun. Tah si nun ieu eta arid nya anyar sukunna sabab diwaqaf. Ar-rabi'u ari nu kaopat eta al maddul badalu, mad badal, mad pengganti. Contohna adama jeung sajabana. Al khamisu ari nu kalima eta al maddul iwadu, mad iwad. Contohna sami'an dibaca sami'a, itu tanwin diwaqaf jadi patah. As-sadisu ari nu kagenep eta al maddul lazimul musaqqalul kalimiyyu, mad lazim musaqqal kalimi, mad anu kudu berat. Contoh waladhdallin, eta mad lazim musaqqal kalimi. As-sabi'u ari nu katujuh eta al maddul lazimul mukhaffaful kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi lawan tina mad lazim musaqqal kalimi. Contohna mukhaffaf kalimi, contohna al ana
Kian dipayun diterangkeun. Asaminu ari nu kadalapan eta al-maddul lazimul musaqqalul harfiyyu. Mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi nyaeta mad pawatihi suar. Contoh anu genep harkat aya musaqqal harfi mah. Contoh kaf ha ya ain shad eta mad lazim musaqqal harfi. At-tasyi'u ari nu kasalapan eta al-maddul lazimul mukhaffaful harfi. Al-maddul lazimul mukhaffaful harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi. Contohna Toha, Yasin. Itu anu parendek nu dua harkat. Sebab dina pawatihi suar teh aya sa huruf eta mad lazim mukhaffaf harfi, aya di mad lazim musaqqal harfi. Atau mad lazim harfi musba bisa. Al-asiru ari nu ka-10 eta al-maddul linu madlin. Contoh min khaufin dibaca min khauf eta madlin. Al-hadiyah asyara ari nu ka-11 eta al-maddul silatu. Al-maddus silatu mad silah. Nu kabagi dua aya qasirah aya tawilah. Contoh innahu lahu bihi jeung sajabana. Tersebut mad silah. Asaniya asyara ari nu ka-12 eta al-maddul farqu mad farqu. Mad farqu contohna Allahu tuh. Asalisa asyara ari nu ka-13 eta al-maddut tamkinu mad tamkin contohna illiyina. Itu eta mad tamkin. Sayati bakal datang. Bakal ngadatangkeun kaula. Naon bayanu dalika penjelasan itu kabeh halna mupassalan secara terperinci terpisah secara papisah ala hada tartibi turut kana ieu susunan. Jadi penjelasanana secara tartib di awal ti mad wajib sampai mad tamkin 13 eta disebut mad far'i. Aya deui emangna ge tambahanana dina kitab tajwid nu ageng mah mad a'dzam nya mad a'dzam di dieu diceritakeun mad a'dzam. Sakitu nu kapihatur wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.